Dadan dan wae skinkeran jajan wae jajan jeung jalan-jalan. Dadan dan wae skinkeran jajan wae jajan jeung jalan-jalan. Meuni tega budak teu diurus, hate dongkol hayang nyabong. Dadan dan wae skinkeran jajan wae jajan jeung jalan-jalan. Asa hayang nyabong komo lamun teu inget ka budak. Asa hayang ngajong komo lamun geus tiktokan. Asa hayang cerai bongan hese di papatahan. Asa hayang ngadegulkeun gajeh beak pake dandan jeng sebelah. Dadan wae skinkeran jajan wae jajan jeung jalan-jalan. Kapaksa deui kudu kasbon deui, jang meuli beas jeung budak jajan. Bare duit jang resiko kalah, jajan seblak jeung cedenan Lazada. Babatok siap piraku kudu dikeplak, lain ulah meuli skinker jeung jalan-jalan. Gaji kuring-kur cukup jang barang akan jeung setoran motor. Wayana ulah wara jajanan skincare tiap minggu.
garam, penting dilakonan, subuh diasaan, nepi ka cerot-cerot dua batok. Cerot-cerot dua batok. Cerot-cerot dua batok. Cerot-cerot dua batok. Mudah-mudahan jadi orang. Cerot-cerot dua batok. Mudah-mudahan jadi budak. Cerot-cerot dua batok. Cerot-cerot dua batok. Duka cek saha istri zaman kiwari cinta karena materi. Duka cek saha cinta wanita zaman ayeuna karena harta. Duka cek saha lalaki kereh hese ka awewe. Cenah sok sanajan rupa hade gagah perkasa urat kawa tulang baja. Mun teu boga duit mah percuma moal payu ka awewe, tapi teu sakabeh awewe kos kitu. Kontoh ngajanjeng ratu Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul cintana teu waduh. Nyai Roro Kidul terninggali lalaki karena materi. Sok sanajan nya wanita zaman ayeuna cintana kana boga harta banda. Tapi sing inget aya Kanjeng Nyai. Jadu karena materi wani mikeun medit. Nyai Roro Kidul cintana teu waduh. Nyai Roro Kidul Cintana luar biasa. lamun satia